ngadem bebelawang seketeki wayang kengyang repsigra panapurna jiwa tekana ngarep madesi prabrawana Duet gila akibat ampun tidak karena sabdani Lamat mas suarane Tumbet Lamat mas sampun lali karo sampun lali karo kulane sampun lali karo kulane ini keris mapa jawarna turun tangis masa turun tangis masa bandina turun tangis masa bandina yen ora mang yen ora wong kene adi mama hajat mau kucuran China empang aturan adi laliku nama tekan kena Praburahwana depang kengenal kenusa bahajat sarang ibu haji ampun punten ampun seageng-ageng duit Bila tempat kena bahajat kena bihajat kena depangkin kena abdi nu nabi rahwana letila kena ali sareng ibu omma kena mau kenalkeun kena dulu tebet kena batur ka mana kabeh dia batur kena mah undang kana batur kena mah kabeur peuting pisan aduh ieu dele oi rendang kadia keluar kabehnya anak batur orang kabeh kumpul kadia ayo kaburu peuting kaburu beurit kaburu magrib turun monggo ayo deula ayo si rendang dongkap kabeh kana kumpul batur bae si monyet buta Tumbuh Sira kena dipangkat tekana mini rahwana Sira kana saudara kana batur kabeh sira kumpul kabeh kana putih ular jaluk tolong ning sira kana putih aku pancok aning kula kane sampeyan kabeh woi siap kuliah nampuri kana batur kula kabeh kana grandong anak monyet
Lada kabeh keturunan kula kabeh kana mah. Bahajat, bahajat, tulung kana bahajat. Dongkap heula ka payun ka dieu bahajat, nepangkeun abdi nu namina buta. Dieu deuleu tuba. Sareng ibu hajatna abdi teh ayang nepangkeun ayang kenalan. Sing keluarga abdi kabeh kumpul sadaya. Deuleu tuba. Nayaga sambutkan Nayaga bahajat dongkap ka dieu hayo Nayaga dala tobat ayo di pasian jalan mana bahajat do mana ibu hajat keluarga abdi kabeh hayang kenal di dia sok mangga tunturkeun bae katepakeun jalan ya. Ayo raruntungan sok raruntungan kabeh aduh tega moal benang diubara kajen tutupukan paeh gitu panasaran nunturkeun urang kabeh juga urang gelis kene kabeh nunturkeun geras serahkeun talak tilu sakali terus kena Nayaga kana sambutan Nayaga boga rasa sok pamana so iya aya hajatna kur hajatan aduh alah iya tega nyeri moal benang diubara kajen pisahan paeh gitu panasaran mengpengorak kene mengpengurang gelis kene pek serah-serahkeun talak tilu Lebuan rahwana abdi teh bade taroskeun rahwana aya nu hajat teh bede bade dicandakeun bantal teu kana manaroskeun heula beban ni bage cadak bantal abdi nu nyokot nu nyandak pancandakeun di kamar bahajat sebab kana bantal kana mah dua sembarang bantal kana bahajat siap kana rahwana ibu teh ada siap kan ayo waduh tubat ayo Nayaga sambut ke Nayaga kan candakeun bantal ka dieu kana teh dicandak kana maripasa ayo ayo ampunten ampunten abdi bade nyandak bantal so ayo ampunten kana masa tos bade nyadakeun bantal heula ada tos bantal tos dicandakeun di bawah adieuna teh kamu tos dipicen ka mana tengok ka tengok kana mah dibeurekeun kana bantal kana sebab ne bantal kana mah aya nu keblukna alidile berat teuing bantal kana mah ai tos kapanggi acan tempatna ka mana aya bantal dipicen iya lah so ayo batur sadulur kabeh saksikeun bantal teh dipicen ka mana teh jeulekeun heula tempatna sok diawaskeun heula diawaskeun ka mana ieu sebabna bantal dari sembarang bantal kana mana dibasa Cirebonna kentar gawang angin kentir kawan bayu deuleu woi degekeun hiji terus kapagi ajanya tempatnya tengok balanya dua
berat teuing. 2,5. 13 tangkep rep hiberkeun warswat ayo hiber jauh wer oh ya alhamdulillah mugi-mugi kana bapak hajat kana make waras nu panjang umur panjang jodoh loba rezekina nya mugi-mugi nu dicepitana tos ageng nayak lek dewasana jadi anak yang soleh, anak berbakti, sareng kedua orang tua berguna bangsa lan agama nih ya. Keluarga alas pada kaul heula. Pengantin baru cenah. Oh, mangga. Ayo dikaulkeun heula nya. Paidi. Sawanganna lan wadon si pengantin manis meseme terus romah gawe langit penggone kesuwun Pak Hajat kesuwun beda dene yen laku si Banaspati era gerandeng ayo dok bareng antri dengan di bareng sumpah jiwa lahir lan batin dunia akhirat sumpah suci bareng mangan di bareng sumpah jiwa ayo keluarga anak kumpul kabeh so lah batur nuhun ini aduh proses nama Bapak Hajat matur nuhun irak foto-foto heula sok mangga ambil gambar-gambar heulanya sok reruntungan keluarga sok ayo kumpul keluarga hutan itulah tuh bet sok anu kasep sok anu kasep saha
Ambil gambar yang bening gambarnya ya sebening kaca. So, nah. Buat sampel nih ya. Tuh. Tuh udah ini gerendong, ini pati, ini kumpul kami kana, sana yang kumpul kana. Rariungan hela kumpul ini adalah. Ieu teh ulang teh abdi tengak tengok ti kaler ti kulon ti kidul ti wetan kan mah anu aya rek ngaganggu urang, anu aya rek ngaganggu keluarga urang. So. Barudak. Iya si senggit kana bakal. Hudang ulah dieu hudang. Oh. So. Jelekeun saha eta da jelekeun ana ti jauh kan ada kang ngarusak keluarga urang kana mah. Buta. Rahwana. Siap heula rahwana jaga nu ketat keluarga urang unu bagat arep menjadi suatu aya nu ngareng nyerang. Siap kajeuleuh teu buta. Ira buta. Katinggal. Nayaga saha eta nayaga sambut kana nayaga ketek putih ana mah andoman eta kurang aja cenah. Heula. Rahwana buta dulu batu saha eta saha udah lah ini dah buta maju asira tak buta woi dulu atur saha ada anu maju saha sok wani usah kana apa boleh ayo sejak ayo pae sira ayo pae aduh ampun ini aduh woi redup ini mati ada mah woi ayo asa di aduh batur keluarga urang teh mampus kabeh waduh lah ayo kurang ajar karena ada kurang ajar ada ya wani kasih kalau wani ay woi rat boleh tuh ada mampus ada buat puta aduman puta aduman kurang ajar buta ya waduh dola tuh buat Rahwana majuan si Rahwana kada mau anu lalu badede rusak kenapa keluarga urang kabeh anoman emang kurang ajar si Rahwana Rahwana dingikeun heula Rahwana mati sira kana Rahwana ampun Gusti ampun saged ageng nampun terbakar hanguslah sudah program-program kita dari pagi hingga sampai sore hari ini tepat dengan waktunya kami sekaligus keluarga besar BRM Bangkit Remaja Musik mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Barangkali ada kekurangan, keliruan, kejanggalan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami adalah manusia biasa. Tepat dengan waktunya, segala hormat Bapak Hajat serta Ibu Hajat kami tutup wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.